Bu punten sate acan sasangem abdi kedah ngangge bahasa naon sabab abdi tergantung kumaha nu ngulem. Abdi diulem di Amerika ngangge bahasa Inggris. Abdi mah bahasa Inggris tiasa, ibu tiasa teu. Abdi mah kunci nage gaduh kunci Inggris. Diulem di India ngangge bahasa India, ibu terang bahasa India. Abdi mah lagu nage gaduh, wios ngalagu aya mang jae keur moe pare dipacokan hayam bet hare-hare eta mang jae bet cicing wae di bejaan teh bet ngaberele. Itulah lagu India yang belum diciptakan. Bahasa Cina alhamdulillah abdi mah dipelajari bu. Aruninga ibu bahasa Cina. Naon bahasa Cina nu seukeut bu? Tung tung seng. Naon bahasa Cina nu betekok bu? Maling siang-siang, siang-siang maling seeng. Naon bahasa Cina bahasa Cina jelema jahat bu? Naon bahasa Cina nini ompong? Tong tuang cangkang muncang. Bu, jadi bahasa teh kedah dipelajari ke urang bu. Aya kaidah man fahima lugata qaumin amina min fitnatin. Sahaja manu paham kana hiji logat, hiji kampung, hiji daerah, hiji negara, maka bakal aman asup ka eta lembur, asup ka eta negara. Matak sok urang gaduh murang kali pasantrenkeun sing bener. Sakolahkeun sing bener, insyaallah hasilna bakal luar biasa. Bahasa Inggris abdi apal I love you, you love me, yap milu, ya patuh milu. Di Barawa nu garelo macan dikawin ge. Nauzubillahi min. Apa yang terjadi dampaknya? Piring pisin diragaji, colenak di kalapaan, abdi isin ku paraji, gaduh anak teu celia. Allahu Akbar.